Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina ieu kasempetan simkuring bade medar perkawis tata krama basa Sunda. Tata krama basa Sunda anu kapungkur mah langkung populer disebat undak usuk basa Sunda. Urang ngawitan ku perkawis sajarah sareng kamakaranana. Ieu pedaran bahana dibantun tina buku anu dikarang ku simkuring nyaeta Pamedar Tata Krama Basa Sunda anu kantos diterbitkeun ku penerbit Mugeni Sejahtera Bandung. Supados henteu nyangkolong teuing kana waktos urang baca bae artikelna anu kenging ngabantun tina buku anu tadi teh. Panta-panta dina basa Sunda. Dina basa Sunda aya panta-panta basa anu dipakena dumasarkana kaayaan sosial anu nyarita, anu diajak nyarita, katut anu dicaritakeunana atawa pikeun silih hargaan di antara maranehanana. Kana eta panta-panta basa aya anu nyebut kasar jeung lemes, undak usuk basa jeung tata krama basa. Naon bae istilahna anu jelas kabehanana musre kana sopan santun dina ngagunakeun basa. Tangtu bae eta panta-panta basa teh henteu matok kitu dina unggal mangsa. Tapi ngalaman rupa-rupa robahan luyu jeung robahna ukuran sopan santun, etika atawa tata krama panyaturna. Panta-panta teh tahapan, tahap-tahap, tingkat-tingkat basanya. Panta-panta basa. Upamaku urang dititenan panta-panta basa Sunda anu miboga varian basa kasar, basa lemes, keur kasorangan, jeung basa lemes keur kabatur saperti kecap dahar, neda, jeung tuang. Dahar teh basa kasar, nedana basa lemes keur kasorangan, tuang basa lemes keur kabatur, henteu kaitung loba. Anu kewari masih keneh meunang dipake dina paguneman sapoe kurang leuwih aya 40 kecap melah tiasa janten. Kirang sakitu nya. Lolobana anu basa kasarna beda. Tapi basa lemes keur kasorangan jeung basa lemes keur kabaturna sarua. Contohna wae kecap keur. Ta basa kasar, basa lemesna nuju. Boh keur kasorangan boh kabatur angere nuju. Arek. Basa lemesna bade. Beda. Basa lemesna benten. Jeung mahal. Awis. Basa lemesna awis. Murah. Basa lemesna mirah. Sareng sejabina. Kitu oge henteu nepi ka ribuan. Kurang leuwih aya 850 kecap anu masih keneh produktifnya. Entri anu dipake ku Ibu dan Dewi Guna dina bukuna babaran undak usuk basa Sunda upamana aya 878 kecap. Salu. Kitu oge aya sawatara kecap anu sasaruaan sinonim dina kecap sejenna anu dipake entri. Jadi kulantaran seueur anu sinonim teh aya biasa janten kirang ti 878 kecap. Malah karena Yudi Brata Sapara Kanca mah dina bukuna bag-bagan makena basa Sunda ukurnya tet 580 genep kecap. Tuh, teu 1000 acan. Ari umumna mah basa Sunda anu henteu mibana panta-panta basa. Artina boh nyarita ku basa kasar,
boh nyarita ke basa lemes kecapna eta-eta keneh seperti kecap kamari, ayeuna, engke, luhur, jeung handap tuh. Masalah kamari naon, ayeuna naon, engke naon. Teu aya ngagunakeun bahasa kasar kitu, bahasa lemes kitu. Tadi geus disebutkeun istilah anu dipake pikeun merengaran kana panta-pantana basa teh rupa-rupa. Ekskulsma ieu ahli basa urang Walanda dina bukuna Sundanese Sprachkunst tanpa tahun terbit ngagunakeun istilah lemes jeung kasar. Kitu deui jeung Deka Ardiwinata Daeng Kanduruan Ardiwinata dina bukuna Elmuning Basa Sunda anu terbit tahun 1816 ngagunakeun istilah basa kasar jeung basa lemes. Bedana jeung Kulsma, Ardiwinata mah mimiti ngawanohkeun istilah undak usuk basa. Tidinya mimiti dipikawanoh istilah undak usuk basa pikeun nyebut panta-pantana basa anu aya dina basa Sunda. Malah tahun 1843 R. Sacadibrata nulis buku anu judulna Undak Usuk Basa Sunda anu eusina sacara khusus medar ngeunaan undak usuk basa Sunda. Istilah undak usuk basa Sunda oge dipake ku R.I. Adiwijaya dina bukuna Adegan Basa Sunda terbit tahun 1851. R. Momon Wirakusumah jeung Ibul dan Jayawiguna dina bukuna Kandaga Tata Basa anu terbit 1897 jeung Budi Rahayu Tamsah dina bukuna Kamus Undak Usuk Basa Sunda anu terbit tahun 1888. Istilah tata krama basa pikeun nyebut panta-pantana basa anu aya dina basa Sunda mimiti muncul dina Kongres Basa Sunda tahun 1888 di Cipayung, Bogor. Eta istilah dipake pikeun ngaganti istilah undak usuk basa. Ari anu jadi dasarna nyaeta yen panta-pantana basa anu aya dina basa Sunda teh bagian tina tata krama sopan santun masyarakat Sunda anu dina kamakaranana kiwari mibanda fungsi pikeun silih ajenan atawa silih hargaan. Jadi geus lain pikeun ngabeda-beda jalma dumasarkan kalungguhanana atawa kana status sosialna seperti dina awal-awal mesti munculna panta-panta basa dina basa Sunda. Aya robahan fungsinya, aya robahan kagunan. Kasangtukan jeung kamakaranana. Wangun basa Sunda dina hiji mangsa ditangtukeun ku situasi jeung kaayaan sosial masyarakat Sunda dina bangsa eta. Dina hiji mangsa situasi sosial masyarakat Sunda ngelahirkeun digunakeunana basa Sunda anu mikawanoh panta-panta anu kiwari leuwih dikenal ku istilah undak usuk basa Sunda disingkat UUBS. Para ahli sapamadegan yen lahirna undak usuk basa Sunda teh pangaruh tina basa Jawa asup kana basa Sunda dina abad ke-17 dina mangsa sawantara wewengkon di tetara Sunda kareh ku Karajaan Mataram Islam. Ekskulsma dina bukuna Sundanese Sprachkunst netelakeun yen digunakeunana panta-panta basa dina basa Sunda teh gede kamungkinanana pangaruh ti urang Jawa anu baheula kungsi ngajajah tatara Sunda. Kebiasaan urang Jawa harita ceuk Kusuma
anu sok ngabeda-beda jelema du masyarakat nasional teh pangaruh tina kabudayaan Hindu anu mikawanoh kasta-kasta dina hirup kumbuhna. Ari urang Sunda sabada kapangaruhan ku urang Jawa teh nurutan eta kebiasaan anu terus dilerapkeun kana basana nepi kalahir pantabata basa anu kiwari disebut undak usuk basa Sunda atawa tata krama basa Sunda teh nya. Yen undak usuk basa Sunda warisan tina kekuasaan Mataram diaku deui ku Saleh-Dana Sasmita dina tulisanana anu dimuat dina buku Sejarah Jawa Barat terbit tahun 1875 editor Dr. Nas Aca. Cek Saleh ayana undak usuk basa Sunda dina basa Sunda kiwari teh sesa proses mataramisasi kabudayaan Sunda anu dimimitian abad ke-17. Ngawangun kecap lemes dina basa Sunda henteu dumasar kana proses ngalemeskeun panem kecap asalna, tapi dicokot meleg-meleg tina kecap-kecap basa Jawa. Da cenah dina basa wewengkon anu henteu kapangaruhan ku Mataram mah saperti basa wewengkon Bogor jeung Banten Kidul henteu dipiwanoh ayana panta-panta basa anu disebut undak usuk basa Sunda. Sawatara ahli netelakeun yen pangaruh kultural Mataram kana kabudayaan Sunda karasa telebna di wewengkon Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, jeung Cianjur. Ari di wewengkon seperti Banten, Karawang, Bogor, jeung Cirebon mah eta pangaruh teh henteu karasana sok jero. Tapi ka ngalahirkeun ayana panta-panta dina basana. Upama teh mah kiwari urang Banten, Karawang, Bogor jeung Cirebon mikawanoh undak usuk basa Sunda eta utamana mah lantaran pangaruh tina pangajaran basa Sunda dina zaman Walanda nepi ka ayeuna. Timbul we pananya, kumaha atuh wujud basa Sunda sameh kapangaruhan ku Mataram? Pikeun ngajawab eta pananya, urang bisa maluruh kana naskah-naskah Sunda anu medal sameh abad ke-17. Upamana bae naskah carita parahyangan anu ditulis abad ke-16. Basa anu dipake dina eta naskah nyaeta ragam basa anu nurutkeun konsep undak usuk basa Sunda kiwari mah kaasup basa kasar. Taya bedana antara basa anu dipake dina pageneman antara atasan jeung bawahan, antara patih jeung rajana, geura urang cutat. Ieu tina carita parahyangan nya. Sadatangna sang apatih ka Galunggung, carek batih Batara Rahyang Guru. Nah beja sia sang apatih. Pun kami dititah ku Rahyang Sanjaya, menta piparintaheun Adi Sang Hyang Purbasora. Nurutkeun terjemahan Dr. Aca dina basa Sunda kiwari, kalimah-kalimah luhur teh anu jadi kieu. Sadatangna patih ka Galunggung, carek Batara Rahyang Guru. Nah aya pibejaeun naon patih? Pangapura. Kami teh diutus ku Rahyang Sanjaya menta nu bakal marentah ada Rahyang Purbasora. Nah, jadi katingalnya dina naskah Sunda heubeul mah teu aya panta-panta basa, teu aya basa lemes teh. Basa anu dipake ku patih ka raja anu ayeuna kaasup kana basa kasar wae. Nah beja sia sang apatih kan. Pun kami dititah ku Rahyang Sanjaya menta piparintaheun. Eta basa-basa anu ragam basa anu kalebet basa kasar ku zaman ayeuna mah. Teu dikenalna panta-panta basa dina basa Sunda sameh abad ke-17
Nurutkeun Saleh Dana Sasmita mah ciri kabasajanan karakteristik karuhun urang Sunda anu baheula mangrupa masyarakat huma. Ari nurutkeun Emak Salmun dina tulisanana Robahan Basa Sunda anu dimuat dina majalah Warga tahun 1893. Eueuhna panta-panta basa anu ngabedakeun tingkat sosial masyarakat Sunda baheula teh ciciren kahirupan masyarakat Sunda anu demokratis. Sabada keun aku panguruh Mataram, kakara urang Sunda mikawanuh kana kelas masyarakat anu kudu dibedakeun jeung kelas masyarakat sejenna dina sagala bidang kahirupanana. Kaasup dina ngagunakeun basana. Basa Sunda anu samemehna ngan mikawanuh hiji ragam basa anu kiwari disebut basa kasar teh. Sabada keun aku panguruh Mataram mah jadi wanuh deui kana ragam basa lemes. Samun oge netelakeun yen anu mimiti ngagunakeun sarta nyebarkeun eta panta-panta basa nya golongan menak. Ari sababna dina mangsa Mataram kumawasa di urang, para bupati Sunda diwajibkeun mere upeti unggal tahun sarta kudu cicing di Mataram pikeun narima parentah di Mataram. Salari ditu eta para gegeden Sunda teh diajar rupa-rupa adat kebiasaan urang Jawa. Kaasup carana ngagunakeun basa. Balik di Mataram eta adat kebiasaan jeung cara ngagunakeun basa urang Jawa teh diturutan sarta dilarapkeun kana basa Sunda. Basa lemes anu fungsi utamana pikeun ngahormat golongan menak disebarkeun ku maranehna nepi ka padesaan. Eta katerangan Salmun teh luyu jeung katerangan Daeng Kanduruan Ardi Winata dina tulisanana Basa Jawa di Priangan anu dimuat dina majalah Papaes Nonoman tahun 1814. Ieu ahli basa teh netelakeun yen dina mangsa Tatara Sunda diureh ku Mataram kira-kira tahun 1925 loba bupati Sunda anu diwajibkeun cicing di Mataram setahun sakali. Balik ti Mataram eta para bupati teh mawa kebiasaan urang Jawa kaasup basa lemes anu mibana fungsi pikeun ngahormat golongan menak. Beda-bedana kelas di masyarakat Sunda beuki mekar sabada datangna bangsa Walanda anu ngajajah urang. Walanda memang ngahaja ngagolong-golongkeun masyarakat Sunda jadi dua golongan gede. Nyaeta golongan menak jeung cacah atawa somah pikeun kapentingan politik jajahanana kaasup dina ngagunakeun basana eta teh. Harita mah apan kacidari pahingna upami aya cacah atawa somah anu nya sama kamenak teh disebutna oge humayua. Eta kayaan teh lumangsung nepi ka tahun 1841. Sabada kejadian Perang Dunia II anu dituturkeun ke Revolusi Nasional. Revolusi Nasional mawa pangaruh anu luar biasa karena kehidupan bangsa Indonesia kaasup saler bangsa Sunda. Perkawis adat istiadat sopan santun urang Sunda ti baheula bika kiwari eta oge mata kataji upami ku urang di pedarmanya kumaha sopan santuna cacah jeung menak alam harita kumaha anu cacah anu sopan teh anu kumaha nepi ka urusan sapatu wae ge apan dina hiji mangsa mah teu meunang cacah make sapatu teh disebutna ge tadi teh humayuha. Jadi lamun urang ini ka kabupaten teh sapatu teh tengguring sapatu make tarumpah wae oge kudu dituna di hareupeun masuk ke pendopo teh kapungkurnya kitu deui urusan bajuna teu meunang arek nyanghareup ka bupati make baju warna tangtu nya teu meunang aya eta sigana mah bakal
narik hati upami masalah sopan santun ada istiadat etika orang Sunda ti mangsa ka mangsa di pedar orang pedar kayaknya dina waktu sanes muncul paham demokratis anu henteu ngabeda-beda golongan masyarakat taya menak taya cacah kabeh mibanda derajat jeung hak anu sarua pangaruhna kana unak usuk basa Sunda henteu saeutik urang Sunda anu embung ngagunakeun unak usuk basa Sunda pang-pang nama basa lemes lantaran dianggap warisan zaman feodal zaman para menak kumawasa munculna paham demokratisasi basa Sunda nimbulkeun polemik anu henteu daek tutu aya anu satuju aya anu henteu kaasup dina nangtukeun ragam basa anu dianggap demokratis cek sawareh leuwih merenah ngagunakeun basa kasar cek sawareh deui kudu ngagunakeun basa lemes kasing saha bae oge nah soal demokratisasi basa Sunda akhirna ngabuntut bangkong henteu beres dugikeun ka ayeuna oge nya polemik soal unak usuk basa Sunda muncul deui tahun 1880-an eta polemik muncul sabadaya anggapan yen unak usuk basa Sunda dina basa Sunda ngalantarkeun urang Sunda utamana para rumaja sieun ngagunakeun basa Sunda aya anu pro aya anu kontra tapi taya anu ngajawab eta pasoalan ku ngayakeun panalungtikan andaria ngeunaan kalungguhan unak usuk basa Sunda dina kahirupan sapoe urang Sunda kiwari antukna nya ngabuntut bangkong deui bae aya sugan anu ngajawab atawa lembaga naon wae anu bade perguruan tinggi rek LBSS teu sugan ngayakeun panalungtikan ngeunaan kalungguhan unak usuk basa Sunda kiwari dan aya panalungtikan unak usuk basa Sunda panungtung teh tahun 80-an lah tahun 80-an kadinakeun teh aya geus heubeul pisan kudu nama 5 tahun sakali teh minimal 5 tahun sekali kudu ngayakeun panalungtikan ngeunaan kamakaran basa Sunda kalabat unak usuk basana pabadeuning kitu unak usuk basa Sunda terus masih keneh diparake ku urang Sunda malah masih keneh diajarkeun di sakola-sakola masih keneh loba urang Sunda anu nyarita ku basa Sunda ngagunakeun basa lemes pikeun ngajenan anu diajak carita tapi henteu saeutik deui urang Sunda anu ngajak nyarita ku basa Indonesia ka anakna anu bisa jadi lantaran sieun ku unak usuk basa Sunda bisa jadi lantaran kurang pede kurang percaya diri manehna ngagunakeun basa Sunda ieu patari sareng sikapnya nepi ka kiwari unak usuk basa Sunda dina harti panta-panta basa kasar jeung lemes masih keneh diparake ku umumna urang Sunda kiwari unak usuk basa Sunda dianggap mangrupa bagian tina tata krama atawa sopan santun urang Sunda pikeun silih ajenan jeung silih hargaan jeung sasama anu matak aya we usaha aya tarekah pikeun ngaganti istilah unak usuk basa Sunda jadi tata krama basa Sunda sanajan kitu popularitas istilah tata krama basa Sunda masih keneh eleh ku istilah unak usuk basa Sunda di kalangan masyarakat Sunda urang Sunda umumna masih keneh wanoh kana istilah unak usuk basa Sunda atau UBS tibatan kana istilah tata krama basa Sunda kitu deui istilah-istilahna seperti basa sedeng anu dina tata krama basa Sunda mah disebutna basa ragam basa hormat keur kasorangan atau basa lemes dina tata krama Sunda disebutna ragam hormat keur kabatur anger we aya basa kasar sedeng lemes gitu anu langkung populer mah
perkawis eta engke urang pedar dinu kadua konsep perkawis konsep unak usuk basa Sunda ti mangsa ka mangsa ti sabatara ahli basa urang pedar dinu kadua wae. Anu jelas unak usuk basa Sunda masih keneh dianggo ku sawatara masyarakat Sunda. Nah persentasena langkung seueur tawa langkung sakedik kedah-kedahna mah aya panuntikanana. Apa nuntikan udaria ngeunaan dipakena unak usuk basa Sunda di kalangan masyarakat Sunda kiwari. Lamun robah kumaha robahna, lamun angger kumaha fungsina ayeuna teu. Da masih kena kabuktian. Urang Sunda masih kena can urat, masih kena can urat nyarita kanu saluhureun pamana wae kieu. Kanu saluhureun nya balik di mana mang maneh teh itu balik di mana mang maneh teh puting-puting kieu masih kan henteu berat ngomong kasar kan saluhureun boh ka indung boh ka bapak boh ka guru oge nya lak ilaha balik teh pak nyarita ka guru masih keneh aya anger bade ilaha mulih teh mulih di mana abdi mulih ti sakola anu kuduna maksud dina loba nu kasalahan dina pelebah ngalalapkeun eta dina ngan pedah loba anu kurang merenah lain kasalahan dina bahasa amanya kurang merenah dina ngalarapkeun kecapna eta urang pedar anu dipayun engke ngan dipakena masih kana dipakena undak usuk bahasa Sunda atawa tata krama bahasa Sunda kiwari ku urang Sunda lantaran tadi teh rasana encan wani nyarita ngagunakeun bahasa kasar kanu kudu dipih kahormat gitu nya boh ka guru boh ka saluhureun mamang nama saluhureun umurna boh ka kolot budak ka kolot ari lain di kebiasaan di lembur mah nya lembur jauh kaditu ka dieu teu can berat masih kana can berat ngomong ngagunakeun bahasa kasar ngomong bahasa kasar pisan mah bahasa cohag mah rupina sakitu bae heula perkawis sajarah jeung kamekaran tata krama bahasa Sunda sabar tos ieu urang ngajengkeun kana medar perkawis konsep-konsep panta basa anu aya dina bahasa Sunda tingawitan Kusma tadi cek Kusma dugikeun ka anu panungtung anu tata krama bahasa Sunda teh hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.